nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogima anpura juli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa. Kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli tidak baca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia tidak baca sholawat cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare tidak nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tadu mantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan hinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpura juli cilaka ka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh ye hayu urang gaur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember cai di sumur cai di empang cai di kali cai di keran leuleul jelema mantes ngising cai ngomong ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun yang ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali kadieu cek ada teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nyana kadieu hayu kadieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia bong ieu mah isin kajen teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan saya ge indit kajen ku kumaha ge ye pinuh ku najis kitu nah ulah-ulah ku najis koromod geus pamajikan geus kieu bae ih si kakak mun kunaon amban lain deui cenah teh sarua ieu jeung sia mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah mah nyetel gitu aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan kukumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih ma'rifatullah wa rasul ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna
kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar, nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun ka cai herang kabeh butuh. Ku hese-hesena ku ari cai herang, ku ari cai teh steril. Make mesin hayang timbul cai herang, ku hese-hesena cai herang ku ari. Lantaran polusi. Baheula di sawah, urang nginum cai sawah ge aman bae. Baheula diurut kitu kebo eta ngeunah bae. Lantaran polusi ku hari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cangking mah teh ka dieu hayu ka dieu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat. Tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan, saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil, balik lagi kan kiai. Jangan banyak omong lu. Tolongin gua nih. Ngomong teh cai. Cai teh ngomong, Masya Allah Karim. Ngan teu kadenge ku urang. Okos aya manuk merak keur nyabutan buluna. Cabutan. Buluna dicabutan. Datang beberapa hewan. Nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun. Hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh. Ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeg jelema tersenyum bagus amat buluna merak. Ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh. Justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun. Ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu. Ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun. Horenganan ieu teh ngabahayakeun. Kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing. Bebeja ka manuk-manuk sejedoy. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna, sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadenya. Kunaon ngakunaon kana sia hook eta hook teu aing mah hayang nyaho jati diri aing sabutan munyan. Nah ku hari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng. Tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng. Tuh manuk merak merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng. Ditanya deui cek beo teh kok kitu amat. Ieulah asli ka aing. Aslina aing keur menikmati hirup. Ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul. Hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu. Keur aya bulu, aing diriung-riung jelema bae. Dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji. Ku hari aing geus senang ka Gusti Allah. Eta manuk merak ngomong. Manuk merak ngomong. Mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos. Merak eta nu kos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing. Hei. Eta mah hebatnya sabuluna. Aing kan. Oh, hebat kan? Asa aing satungtung kos kitu kana raka cak manuk merak. Ku ari aing geus nikmat, geus bulu, geus jelema, merak bundul. Asal kapanggih jeung merak bundul, geus tah. Ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae. Mantep orang hirup. Tah nu mantak satungtung urang boga bulu. Ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae. Urang senang kana pamujina, bahaya.
bahaya nu batak jelema di orbit diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka. Ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam. Encan wau ka Allah masalah. Lamun geus ditoler-toler merak bundul karak. Lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak. Nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Hiji, Allah bulu mah bulu bae, tapi ulah maelu ku bulu. Ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagan. Ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan, maka kulantaran kos kitu ku aing cabutan. Urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul. Lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah. Sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema, waduh kiai pinter amat, irung bekah. Waduh, baju pendi gagah amat. Saya teak. Enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah. Jahanamna ge kerakna deui. Belah dituun kerak naon teh kadinya teh. Asal asal geus kos kitu. Asal kiai dipuji atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ka Allah. Lamun geus dicabutan kaharak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teh dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat. Ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk berak ge kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat. Merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui. Nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem, nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan. Gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang. Urang sugih cabut kasugihan. Urang boga jabatan cabut jabatanana. Urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana. Kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang, kena batur teh teu nganggap ka urang. Karak. Lamun geus batur teu nganggap, ulah dionang sama kiai kos kitu ieu. Geus senang urang, masyaallah aing geus teu dianggap. Geus aing mending dianggap ku Allah bae, kajen ku manusia mah teu dianggap. Ieu mah lain pan. Tatangga teu nyahoeun aing kiai. Masyaallah. Aing geus kebal sebenarnya jadi kiai. Nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana. Pajar lain kiai meureun aing. Suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok. Emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai? Kok yang lain diundang saya enggak? Gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang? Ditolol tuh coba. Kita kan kiai tolol eta mah gitu. Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun. Geus kikikan bae. Merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang. Nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan urang datang ka nanaonan hirup kubatur di bajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah, kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah, kubatur batar sugih ja sugih nu Allah, kubatur bajar pajar hebat-hebat nu Allah. Aing mah jauh naon hakikatna mah ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah. Naon hartina aing atuh di hareupeun Allah. Eta mah hanya anggapan-anggapan jelema bae. Nah, geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu. Tapi lamun encan nyabutan bulu alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudholi. Pakai DRS saya itu dapat waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai DRS. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus.
bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tah ieu lah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantap hubul kholqi cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul kholqi cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu, can nyahoreun salat. Besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim. Ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Hayu kade urang bersihan, kade bersihan hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu salah. Ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah, ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus pugu jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun baliguan walau aya. Tah, kos kitu mentek kaji pende ge kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe jajan. Kuntilanak kayaknya. Emang sajurusan lamun urang ngawirid surat jin datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan entek nyaho tilok sieun ka kuburan ge tilok sieun. Batur aing kabeh teh aing rajana. Tah, ieu. Jadi ngaromong kabeh. Sesuai jeung karakter manusia. Manusia ngabogaan karakter. Karakter eta lah nu kudu dicumponan kabutuh. Lamun mata resep kana neuleuh nu indah-indah hayang dicomponan ka butuh mata. Ceuli hayang ngadenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli. Irung watakna hayang ngambek nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung. Letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan. Zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya. Jangan kau biarkan aku. Jangan ngomong sarua bae eta. Ulah pajar teu ngomong eta kos kitu. Ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana. Nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh. Kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat, ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali. Engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat. Jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana, bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana. Sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar, neangan nyana restoran, neangan nyana warung nasi, warteg. Hayang minum, neangan nyana di mana kafe, hayang kopi misalnya.
hayang ceteh misalnya dan lain-lain sebagainya nyanang kebutuhannya. Nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit tangan ge aya 50.000 wah berarti si mbak bisa dikredit atau mau kos gitu. Ya 1 kali pakai 3 kali bayar oh gak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah, berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar. Jelema neangan kafe berarti hayang nginum. Jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana. Saha nu bisa jumponan kabutuhnya nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh. Berarti aya kabutuh kajen kumaha teu kudu dicaritakeun. Aya kabutuh 100% kajen kumaha. Ketika pemerintah datang ka kiai, sadu sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuhna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, oh masalah. Dek ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di dalam bae kuari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo eueuh konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula naon hartina kula atuh ngan bacaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal hayang di partai moal hayang kajen ku kumaha sebab naluri manusia selalu gitu. Nah, nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deuketna jeung si kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieut kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieut kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai ge deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh boga kahayang oh nu sugih nu bisa nyumponanana we dalit katanya anak kadina dalit nyaos ya dalit teh mukhalid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen ku kumaha ge saasi nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa
kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajeun kumaha ge sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan inu bahaya ketika kahayang diteruskan baik wari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema inu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat ilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allah keun gerage hayang nginum lain ka Allah keun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allah keun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebedema sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona we sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sabeureuna sia hayang nginum kajeun kumaha ge sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malah manggis kieu bae jembang angel jasa jam amau ieu jam teu rek jam genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit eueuh nanaonan nonton TV 10 menit beueuh nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngeureuk datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing dalah deui anu ngalangan ngawas ngurang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia rogoma anpurajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare teu daek nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogomaan prajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat deui Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus
untung jasa anu puasa, untung jasa nyabari maca Quran, untung jasa nyabari taraweh, untung jasa bari sedekah, untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur diaur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dia aduh di tukang di dia ngaranna ieu dia di ais rahmat teh masyaallah si rahmat gede-gede ada di suhuna ya si rahmat tah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan inuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan purajul cilaka tekanjingna sakitu keur diaur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh yeuh hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah disering-seringkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah bohong aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur muka aing mah setahun sekali salat aing datang ka lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya na bebedu parah sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran geus jauh puasa maca Qurannya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah tah asal di bulan luar bulan Ramadan geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka intilah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik bulan nu sajian mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan bari kula jadi ahli surga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu manu ka salah geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah titah ku ki uci cenah gitu. Ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge. Syawal mah teu naon maksiat. Salah tafsir sia mah. Pajaran titah ku aing bae. Na ieulah Ramadan lain lalagaan. Aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada, nya wajib kifarat. Wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir ka jelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima inget nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan
Asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing puasa ya ke penting sia sadaekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep aduh cek pamajigna kula mau digak bulu ngadengeunna ka beda ti sasari aing ngaji pan kuari mah aing ge kamar aing khusus ya cara paranti kholwah Gusti aing asana bisa hiber aing sawas pada imam Ramadan udah diganggu kusya antak di bulan Ramadan teh nu bagus we kieu neng ka neng bulan ieu kan bulan Sabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju meuli calana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak kurang tah 10 juta nya geus kakak dek ibadah ka Gusti Allah oh nuhun kak ibadah bulan Syawal bebeja pamajinan kak kula leungit kongkorong kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh ge eueuh salah London meureun ci lain kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah Mudah eta dibagikeun 10 juta tetang korang. Kakak mah pinter connect. Tah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kae. Taya. Terus kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah. Beuh Kak, ja guru kakak ge henteu kitu beureunnya. Aing kalebihan guru. Coba-cobalah kalebihan guru aing. Tah iya hebat eta ibadah kos gitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang geus dipajangkeun tah hayang make nu leutik nu ieu aya nu sedang nu ieu aya nu bade jasa nu ieu ieu naon ieu Quran tah timimiti leutik sedang bude bisi kakak hayang nu leutik nu ieu aya nu bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya ieu naon ieu ka ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi nu ieu jang susu cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh aya awak papenkur di kopian segala rupa kakak jadi pinter ka atuh na ngaji kakak mah itu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya-aya di kamar Kak ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak kalau mau ngomong sia bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah geus aya meuli buka ku kakak teh mah lain kholwah kos kitu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun ku urang teh ibadah jadi kurang kan kadeuleu jarum ge dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengan hati orang masih siap-siapkan sudah diganggunya coba pemajikan datang ke sabaraha kuatna ulah nyoba aing bukan aing mah doakeun sia ya kakak dekat Allah menang 3 poe teh Noel tual toe can dekat Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye bala siapa baju barah kieu atuh kamari ngadeuketan lah carekan beurang teu meunang ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu kuari geus teu pake calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deh urusan anak ieu kodo sajabati kodo kudu mayar kafaratul uzma kafaratul uzma teh naon Kiai ayat ku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamat tina cela nukhillu bil amal
ngan di urang mah abid mah berat berarti mun abid lamun abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ikan lain lalagan kafarat musbatnya kos gitu ta Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut ya Allah ya Rabbi karim tak ada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi qutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa itku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh poh kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tuan geus masalah geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacan dina gawean anu kuat boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah bahasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin jadi anak teu boga jang mere teu boga kayak tugat kanjeng Nabi ka jero dibere ku kanjeng Nabi tah tuan ieu jang saha ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan deui nu pang miskinna di lembur ieu iwal ti kula kanjeng Nabi seri nggak satu dahar kusia tuh loh itu seri kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng lain geus kaparatan awak sia kusia keneh tangos Masya Allah babari jasa aja kanjeng Nabi mah bawa ka ditu geus bawa ku nya jinjing ka pamajikan naon eta Kak ieu ti kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus kaparat babari ta iyalah kanjeng Nabi Masya Allah karim hawa nu hese kabeh jeung kanjeng Nabi kos eta teh nu eman da aya jelema namu ka kanjeng Nabi begitu namu ka kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka kanjeng Nabi cak babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta pelitu jasa peucit habek peucit batu geus peucit oh masalah guys si adek tanggung jawab ayo guys pecit ya beres pecit bagi ke aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya guys moal di bejaan nyumput cenah ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mancit masa anu mancing iya tinggal tulang talengna doang keluar kanjeng Nabi sahabat saya anu mancit ya anu dek ngomong saya anu mancit anu dek ngomong ka bae diancam tadi ku neemon udah dibejakeun ku sianya moal teh katilu kali awas sakali deui ulang ngabohong cak kanjeng Nabi ya saya anu mancit ya otomatis kan nista maja utama
bunga bohong Nuaiman si Nuaiman di mana kuari wallahu alam bejakeun di mana undek ngabejakeun lumpang gangjing Nabi ke arah kabelah itu nanya siapa manggil Nuaiman cicing jadi manggil Nuaiman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing Nabi Allah ya aing Nabi Allah Rasul Allah bejakeun di mana Nuaiman tuh disingkapkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we Nuaiman budang ja udang cek kalau ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta bencit ontak ji kula mendititah ku babaturan kula atuh dititah ku naon daek Mbak demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh embung kamagian ku tuan sedengkeun cek kula teh aing kula di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia Nuaiman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aja dibagikeun jang sahabat tuan bayar habak si Nuaiman mah kitu bayar geus kula ulah hese-hese tuan aduh ngajak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys tadi duit dah kula nu mang mayarkeun kuda daek mayarkeun mah tanya sobat Kangjeng Nabi pikat serius karena Nuaiman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit set bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah ceuk teh bayar geus endeuit untung kan ceuk teh untung cek Kangjeng Nabi kula ngomong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun aya pencet teh man masyaallah jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim nantak Kangjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka si Nuaiman sok seri sorangan heueuh bae kapangijingna teh seuri eueuh pangijingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala wasalah wajibu mal qadai al imsak lisawab wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi teu ari di lain Ramadan nomor kadua anu ngahaja-haja buka tetep bae wajib imsak wajib kodok wajib imsak nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep bae wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa nomor katilu alaman tasahara zanan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih peting kene hudang gitu hudang neulejab weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum bae tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh eta kerbal di sisi mata jih geus rokotok teh mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jadi 3:04 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa peting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dan teu beunang indung ya deh tapi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasi syaban
annahu min Ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal hiji Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal hiji Ramadan heuy hiji Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugat teh lain tanggal hiji Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagedep alaman sabaqahu maul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta ka irung kan ka irung teh lamun urang ka irung kudu diinsizak dikitukeun ka sebreng teh ieu bakal leuwihat ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna nah eta kerewed salawe teh masih kena zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuh kebo lamun ngising kan kaluar teh ta eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal tah sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong plak belum pakai celana salakina mau sepidol wala saya bisa pakai sepidol jak sing rapi nah, diuk nan bari di sepidolan usalakina teh ieu nu kadeuleu ku aing mah ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu ke geus beres sekarang kacaan punyana ieu horenganan tah ke sia ngambraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar tah eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru lamun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teuas da atuh zahir jauh bobolongan nya nama pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu na lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal
batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung ed awewe keur puasa ed batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sadua bae wa bi igmain jeung ku ayan batal sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal in anama jaminahar lamun nyanana mabok teu ngahaja batal mabok kendaraan mabok anu teh sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin sa bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih hade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapih didangalaksanakeun puasa abeh puasa urang ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngai urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak kos kitu puasa teh eta walah puasa zahir doang teu dahar teu nginum eta puasa lalaga puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teu dahar teu nginum teu jima buka nama Masya Allah pohara mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada ala niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kurang sok dipangbalikeun baju ku mak terjadi ge bunga kurang ai saur sok sagala aya terjadi ge bunga kurang bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya terjadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga geus ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage
teu diinum kunyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan. Ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai. Begitu badahanana ka masjid lempang-lempang geus kadoakeun. Begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah. Geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh dihampura panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti. Lawang masjid encan datang ka jero. Lawang geus kajerit. Nu mantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian. Nuhun lawang. Nuhun. Cak nu teu nyahoeun teh waduh budak. Ngaji ka Cilawok jadi kieu teh budak. Mantak urang Iran Syiah lawang masjid teh kieu-kieu sabenerna mah salah teteh teh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang. Iyalah salahna urang Iran. Urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit. Urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero. Mang mentakeun hampura teu deuk nanaon. Di samping eta lain sakadar sakitu. Kumaha? Cak lawang teh Gusti. Di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya. Tekebal jana keur cicing di sisi kali. Aya awewe Masya Allah. Gelis jasa. Hese nyaritakeun eta mah gelis. Kutilan. Cedaan. Pan awewe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu aya. Geulis dasar. Nyana kan maca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jero ngimpi. Itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi. Percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Yalah di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nya sit. Dirawe le mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya na. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene. Sengit na aya kene kadeuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan mah. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalaga Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak letik umur 10 tahun loba nu kuateun. Lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat,
10 tahun meh kuat, 7 tahun meh kuat, atuh kumaha urang nu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib, urang sarua yang heuy datang ka magrib, naon bedana jeung budak? Puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata, ajak puasa mata. Di samping teu dahar teu nginum teu jima, mata urang ajakan puasa. Ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah. Ceuli urang ajak puasa ceuli. Ulah ngadengekeun nu dilarang ku Allah. Irung nangis kieu. Jangan buat lauk asin. Hayang geura magrib bae sabir lauk asin. Tapi lain deui mah gabus sieum. Asana jelema bari teureui. Nah, ulah iru urang teh ulah. Masyaallah, ajakan puasa mata urang. Ajakan puasa ceuli urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kidib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang. Mata urang geus make maca Quran, urang di bulan Ramadan mah ceuli urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees. Mending daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae, mun bentak orang neuleut TV bae, mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol, mending hees kunci lawang trek. Gas, hudang-hudang ke pas adzan maghrib. Karek aman. Aman. Inget ka uwa bae didoyong. Wajib noh. Kita kitunya nama teh. Sare ke hudang zuhur, sare deui hudang asar, sare deui hudang magrib. Ke isuk kitu deui, isuk kitu deui. Cek pamajikan aing masa tahun ge, poso kos kitu kuat cek bener. Puasa si kos kitu ngaringkup, poso mah gateum. Daripada maksiat teh kos kitu puasa. Tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana shaumul khawas. Mata ajak puasa, kurang celi ajak puasa, irung ajak puasa. Lamun puasa model kos kayak kieu, model kos dedahar, teu nginum, teu jima. Ieu kabeh diajak puasa, mata celi. Tah, ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak aing nu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Nah, ieu tah muasaan mata ceuli ruta. Tah abah mah zaman di pondok keneh kaget di cerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja Masya Allah etalah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nanamu terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinara kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget. Eta lah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasa lah tah urang tah ti kuari geureuh belajar ti kuari. Coba aya mah TV urang kasih sisikeun naon geus. Ulah renyak-renyak ganti. Gitu kede HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di
non di ieu mah motor klakson eleh motor ge eleh ngeun goblok budak teh rek ngilu nyana tetep aya digoblok-goblok ge kieu mobil titit tenar ka tengah kenal mah tolol eta ku ari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah kos kitu hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pemajikan kakak nek di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya boka asana kakak jadi puting kayak kieu seolah sok kitu atuh ka aing sugan bae kula rada resep kakak hideung bukan aya kitu bae warna putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kadua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh puasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nyana mah batalna lamun teu inget ke Allah batal asal teu inget ke Allah batal ieu dah para mursalin para nabiin hese tah kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal kan dibere tabah adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45 mun dicaritakeun panjang Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu tinggi hilal 8 derajat 59 badi atung misal sami jatuh pada Sabtu pahing tinggi hilal 8 derajat 11 Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu pahing 27 Mei tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21 salam Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu pahing itu tinggi hilal 6 derajat 59 luhur Nurul Anwar 8 derajat 27 Sulamun Nairen iyalah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang tinggi hilal 7 derajat 20 dakik jadi gede naon gitu garana bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu orang lebaran darjatna tinggi sarua bae tinggi Sulam menang 3 darjah kemudian kitu Epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian
kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah, kemudian Fatra'ub menangna kitu 3 darjah kumaha 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah. Ieu mah keur carita Sulamun Nairin adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan simkuring kuring we insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persilahkeun, ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nyana menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat, jangan naga tetap ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan, geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing ngaji. Tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan, tutungtur nama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Teh jadi kula lantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun wasiat itu bagus. Dek make hisab Sulamun Nairin, tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim wahsyurni fi zumratihim, terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun. Di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulamun Nairin bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg kusya. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulang haruan ka aing. Engke ke dieu di ais ku Syekh Mansur, ini anak emasku cekeun teh. Aja Pendi, jangan salah lo. Ngapain ikutin gua lo? Sono lo. Sama Wilhelmina lo sono. Isin orang ke di akhirat tahun gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna da. Ulah saksa ilu da ulah. Geus ka aing ka sorga cuma diajak paing. Baca dah kiai so amat ke sorga je, itu sorga nu Allah. Aja aing na milu jeung ahli sorga itu beres. Ja kawali cinta, katuan Syekh Abdul Qadir cinta, katua Maulana Hasanuddin cinta, kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali. Nyana nyaho. Ye, Syekh Mansur make kitabna atuh geus deuk bah. Boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana tuh ulah milu. Ye aing mah boga yakin milu geus. Gege digawe tah hayang dikitu-kitu perebut ke wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo bareng aya nu milu saya teh ulah kebal-kebal jangan tetap diajak di tukang ieu mah keur carita hisab mun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang. Insyaallah asana puasa bareng. Lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh heula bae. Lain deui teh urusan kos gitu bae. Ieu mah lebaran urang.
di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun orang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ya ibadah ye ulah sok aja diomong-omong ye ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok aja dihaharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kula nu deuk balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala ka mushola segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep Ige salah penggunaan orang ngajakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholakan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majelis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doa kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai di Bere Samarenda menang di zakat kadang dia ngarenjak betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat lasam ada 8 nah fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu ngalah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gua ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer 2 deui nya nama hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan deh beda ada sosial useje ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah.
mau zakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Ke aing mah deui. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh saha agak satu jadi geus dibere anak dizakatkeun kos kitu teh kaayaana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ge urang bulak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki salaki ka pamajikan nanaonan mending diliwet habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya urang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mantak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya anu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura ka kabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan orang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa orang dibere gitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat orang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala satajan orang neraskeun orang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum
Ti haji haulna malam 9. Haul abah malam 9 orang lebaran Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam Senin. Nya urang puasa teh poe daun. Urang lebaran Minggu, Senin tan nyawaran, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beres tah, Minggu malam Senin. Nah, berarti Minggu, Senin malam 9. Malam 9-nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua. Urang lebaran Minggu kahiji, ta minggu kedua. Jadi panjang